Ari bapana budak mah teh da lamun dipumpang teh sok kabur. Baheula lamanya lamun nonton tuluy teh langsung dibadole teh ku paraji teh. Keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan. Alhamdulillah, baraha murang kali teh Pak. Murang kali. Ayeuna teh baraha 30. 57. Oh 57. Oh berkah geuning kuasilana padu tuurnya. Mohon tunji tidak Kang. Aduh. Ya Ari bapana budak mah teh da lamun dipumpang teh sok kabur. Kota lala lenci geuning. Sagadu borosot opat beureun kitu ya. Borosot opat. Zaman ayeuna mah disilet, nya aing ngalahirkeun teh disilet. Lain disilet. Dikeureut. Pala laur teh mah alim eta mah. Baheula lamanya lamun nonton tuluy teh langsung dibadole teh ku paraji teh. Mata kayak budak anu hiji panjang teh jangkung. Nah, gitu baraya sadaya nya. Sok mangga tina raraga memperingati Hari Ibu mangga urang diregepkeun, urang di titenan deui. Naon bae kasalahan urang kasalaku anak anu jadi indung bapa. Tah eta. Mumpung keneh masih aya di alam dunya. Keur alit mah murang kali teh lamun barang penta teh nya kudu aya wae. Teu meunang dipumpang. Kudu kolot mah ladang naon. Ladang ngasak, ting ladang naon. Diaya-ayakeun. Penting mah murang kali teh ulah sampai ngalakon kos urang gitu. Penting budak kacumponan pangabutuna nya. Mohon kadang urang sok teu karaos yang sok nimbulkeun nyurucudna cipanon indung. Eta nu teu karasa atuh ku kituna bawa pilih indung urang masih keneh jumenang di alam dunya. Mohon pek anjeun geura nyuhunkeun hapunten. Mohon hampurana indung tangtosna oge janten hampurana ti Gusti Nu Maha Kawasa. Tah kitu. Benduna indung atuh ngajadikeun hiji benduna pangeran ka urang salaku umatna. Tah kitu. Atuh ku kituna boh pilih indung urang tos teu aya di alam dunya brek anjeun geura nyuhunkeun pidua ka Gusti Nu Maha Kawasa. Cicing atuh kisah masang tua-tua wae. Buset tinggal. Tua-tua we. Kuring kuat geus sedih tadi nama. Tua-tua wae itu dah. Aing mah ieu mah salah. Iya kuring salah nyusul ieu mah ieu rasana mah ieu. Salah nyusul bintang tamu ieu mah. Mohon aturan baraya sadaya duh teuinganannya. Alhamdulillah geuningan urang sempal guyon gogonjakan deui nya di Jamantara. Tangtosna oge di auhan bakul kejo dina acara ngawadang kaleresan dina wengi ieu bakul kejo ngajumantara dina raraga ngemut-ngemut dinten na ibu mohon tah kitu nya. Mohon atuh sanes mung dina hari ibu hungkul urang babakti kanu jadi indung teh nya atuh tangtosna oge sadi dinten oge urang kedah babakti kanu indung bapa. Adalah dasarna kedah kitu atuh urang mah nya. Mohon ulah tepikeun ngajadi bendu. Mangga kangge bapak tuh geuning kuring jadi kabawakeun suasana ya. Ini rada pesing ya buntelan teh ieu. Naon si ieu teh jerona ki? Eta siga nama lap keur peuting ka banjut tur. Duka atuh. Mak teuinganan. Ieu mun pesing ieu kolor apa naon berenang. Mohon Teh Yayan sareng Kang Yayan atuh saat acana urang ngalangkungan leuwih tebih
sapertos biasa ngajoba antara urang tangtosna oge aya pangrojongnya. Atuh teu hilap sim kuring ngahaturkeun nuhun ka Bapak Haji Banuri nu ngagaduhan PD Material Mela Jaya tangtosna oge PT Material. Nuhun nu nyayagikeun mangrupi-rupi bahan bangunan atuh nu alamatna mah di Babakan Sumur Gede Cilamaya Kulon Karawang. Komplitnya Kang ya. Komplit. Tangke kieu lamun urang ngeujeun kandang domba kadinya nya. Mohon tiasa dijajabkeun ke tempat tujuannya. Ka Bandung kersaeun Kang. Insyaallah. Mohon teu di Jenete. Mohon nyampe ka Bandung oge. Disolen pokona mah nepi nya. Awi 2. Tah gitu. Paku sakilo ge tepi ka Bandung cenah. Coba pesena batu es lah. Cair meureunana ah. Tah gitu. Oge teu hilap bakul kejo dirojong ke CBR net. Mangrupikeun atanapi anu nyayagikeun jasa pemasangan wifi sareng fiber optik tangtosna oge nya. Mohon. Tur nuhun kangge Kang Asep Bento sareng Kang Pete Cepat oge Saiful Anwar anu parantos ngadukung kana ngajomantarana bakul kejo pamudah-mudahan sing dipasihan kalancarannya usahana. Mohon. Oge teu hilap aya counter mat seluler nu aya di Tegalurung anu nyagikeun mangrupi-rupi pulsa token atanapi kuotanya kartu perdana oge aksesoris handphone nu sanesna komplit. Nuhun anu alamatna di Tegalurung Cilamaya Kulon Karawang. Mohon. Oge teu hilap paturan dirojong oge ku apotek Manggung Jaya mun apotek nu ngayagikeun mangrupi-rupi obat nyakinya. Mohon. Kangge pamantri Aji wilujeng wengi sareng kulawargi nu insyaallah nonton nu ngagaduhan apotek Manggung Jaya kaleresan anjeunna ayeuna parantos tiasa nampi kana sunatan murang kalihnya. Geningan ke barudak urang ngarinyakeun ki. Mohon Ari Kang Yayan mah disunat encan Kang Yayan. Ku kampak. Ku kampak. Aduh. Abah nu rada eta nya ulah akang teuing lah asaku gaduh dosa kuring nyebut akang teh nya. Mohon Abah Yayan ti Manung. Saurna bade disepitan cenah pamantrinya. Mohon. Sadiakeun kampak anu seukeut pamantri. Nganggara gaji mesin sekalian. Lihat danggeus kedot tadi. Mun tiasa masa kalian dipondokan metong panjang deui. Namun dipetot kuateun teu pada kareta maranyatna ge nya. Atur nuhun. Kangge pamantri Ayi nu ngagaduhan apotek Manggung Jaya anu parantos ngarojong kana ngajomantarana bakul kejo anu nyadiakeun mangrupi-rupi obat oge tiasa nampi kana sepitannya. Pami bade di sepitan mangga sumpingan baik ke apotek Manggung Jaya. Tiasa tes gula darah tiasa Kang. Tiasa didinya mah kumplitnya. Kencing manis tiasa. Gitu. Komplit didinya mah. Oge ngajomantarana urang tangtosna oge pidua sareng pangrojong ti pangresa pun guru Pak Haji Ubang Subhan salaku pengurus Pondok Pesantren Nurul Hikmah nu aya di Tegalurung nya. Aturan kangge sadayana kulawargi besar Nurul Hikmah di Tegalurung pamudah-mudahan dina wengi ieu parantos ningali sim kuring salam baktos bae nya. Oge kangge nu sanesna rencang-rencang sadayana nya. Oge teu hilap ka Perabot Jaya atur nuhun Pawasdiman sareng kalawargi nu aya di Manggung Jaya wilujeng wengi. Oge kangge sanesna nu parantos gabung sareng sim kuring orang Tasik, orang Bandung, oge orang Sukabumi, orang Garut, orang Sidoarjo. Sadayana bae tangtosna oge nu mika meumeuit bika deudeuh kana banyolan Sunda atuh diantos partisipasi diantos kandun ketik we di kolom komentar gitu. Kaleresan dina wengi ieu teh nyaeta
acarana acara memperingati Hari Ibu. Mohon. Nah, tuku kituna kangge baraya bakul kejo bibili bade nitipkeun doa kangge pun ibu atanapi bage kintun-kintun salam kangge pun ibu anu nuju ngarantau atanapi nuju tebih kitunya. Mohon oge haturan wilujeng wengi kangge kulawarga besar bakul kejo nu aya di Sabudereun Studio teh Bapak Rian sareng Mamah Desi anu ngagaduhan warung alit tapi komplit. Mohon. Dikawitan jarum kecos dugi ka semur jengkol oge tersayagi tangtosna oge nya. Mohon Mak Endes kalau resan nuju kumpul ngariul bongkok ngaronyoknya. Mohon ya buat alut-alutan sing gandeangnya jauh di jugjug anggang di teang Pak boro-boro gitu. Cenah saurna aya topeng. Topeng banjet. Oke aturan kangge kulawargi simkuring nuju di luar negeri aya Mamah Engkom nuju di Oman. Pemudah-mudahan tos gabung sareng simkuringnya. Mohon. Anjeunna sok monitor bae cenah sareng rencanganana gitu. Mohon ngarasa teh hibur cenah kitu teh. Alhamdulillah. Nah gitunya mudah-mudahan sing tiasa sukses baiknya. Oge hilap kangge Mamah Ning sareng Papa Hana Jahro anu icalan huduk Pali Kulon oge Mamah aruh sareng Kang Wawan Apo Pak Haji Yati Pak Haji Apoy Ti bulak meureunana. Ti bulak-bulaknya. Mohon Pak Haji Apoy sareng Teh Haji Yati tangtosna oge ngagaduhan warung kelontong tiga saudara. Mohon. Oke Kang Aca sareng Teh Nurjana nu ngagaduhan kopi Asintung. Pemudah-mudahan Alhamdulillah hadirnya. Hadir Mama Sintung di Muludan lain. Mohon Pandet oge wilujeng wengi kantun kasa sadayana baenya nu parantos gabung di wangi mangga dihaturan partisipasina. Tak ieu teh seueur tamu kitu nya. Atanapi bade amengan mangga oge teh hilap kangge para komunitas di antawisna aya komunitas gir. Goes iring-iringan raramean tangtosna oge nya. Mohon. Anu diperkarsai ku Kang Asep Edes aturan sareng ka Pak UP nya. Mohon. Oge aya SGS goes sumur gede santai wilujeng wengi gitu tah. Mohon. Mangga diantos partisipasina oge kangge Bos Rawan. Bos Rawan nu ngagaduhan lalab. Diantos pisan. Sareng Kang Ustad Wawan oge mangrupikeun ketua komunitas sumur gede nu dirojong ku PT Minak Jinggo nya. Minak Jinggo. Mangga diantos partisipasina atuh ku kituna mangga urang dilajeng bae tangtosna oge nya. Mohon. Ulah nyang kolong wang kana waktos. Hatur nuhun nu parantos sumping nu parantos gabung di dawengi ieu pemudah-mudahan sing tiasa kahibur bae. Atuh kuwasilahna urang Ojo Mantara teu aya sanes harapan simkuring sing tiasa ngaraketkeun tali mimitran tos oge nambih babarayaan gitu. Leres. Mangga eteh pami bade ieu parantos ainu lebat. Mangga. Geuning eueuh ye. Aya teh. Eueuh. Ngageblek ieu geuning. Elah. Kaca manon paingan. Aya bae. Paingan kuat ngageblek atunya. Mohon mangga aturan kangge baraya bakul kajo nu parantos gabung dina wengi ieu. Sate acana urang kana kawi. Urang diaoskeun heula bae nu parantos lebet tangtosna oge dina wengi ieu nya. Mohon. Atuh diautawisna aya saha ieu teh? Ke. Ieu Kang Yayan bade ngaoskeun ieu sok mangga. Kang Yayan. Anu tipe anu aoskeun ki. Sok ayo ki. Aki diaoskeun heula, simkuring bade ngenyot heula ieu permen nya. Ayo ki. Sok. Ngageter ki. Alah, aing barahean rasana HP aing mah da. Aduh. Tengana. Sok mangga diaoskeun heula ki. Ulah gawe teuing da diundang ka dieu teh kuring lain arek disenangkeun ieu. Kumaha?
dari Dede Rifki Dede Rifki. nya. Rizky. Sugan letahna rada napel Rifki ya. Rifki. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tegal buah nyadiakeun mangrupi-rupi buah. Kang Oteng Kulan sareng Kang Arkam aya kumaha daramang sadayana. damang Alhamdulillah damang. Damang urang ge damang mane mantu nyaho sih tulanan. Palaingintun salam ka keluarga kasaha? besar Musola Miftahul Jannah. Musola Miftahul Jannah Sareng deui dikhususkeun Kangge. kanggo keluarga besar PLTI Karawang PLTI Karawang di Antos Nangga. Mon Salam spesial kanggo Dede Muhammad Rifki. Dede Amin. Muhammad Rifki Mon Ce Rifki film naon cenah? film doang. Aya di akang. Film jaga suara siga namanya. Anu ngintip mandi teh ya. Tiga nama kapungkur eta. Sareng salam deui ka keluarga besar Rawa Kandang. Aduh. Sabirang-rang. Ya nudutan manten gitu ya. Loba panjang. Panjang teuing. Oke ka keluarga nu aya di Sumur Gede Ini sareng Sumur Gede. Manggung Jaya. Eta teh disebutan hiji jadi Sumur Gede. Henteu. Panjang teuing akang. Agula Mugia bed. sing sarehat sadaya. Amin. Palang laguna racun asmara. Aya Aduh, keong. di racun pae. Oh, pae atuh urang tong diracunnya. Oh, ya kiayan ngampleh ya. Atur nuhun. Berarti disahat cenah eta. Amang sia. Tangkolo teteh Kang. Tangkolo sok. Oh nyani salam ti YouTuber naon? channel eta Randa lain ua. Heeh. Mohon salam Randa kembali. lain parawan geus 57 budakna ge nya. Nya 7 anak nage. anak embe. Anak 57 salakina geus 203. Amang sia mah harong wae asal ku awewe ge. Ada. Abah Haji. Nah. Kumaha? Mang Oteng, Mang Jumbo seuri wae. Mang Oteng. Lewekan sambal Abah Haji. Aduh, atur nuhun pangarsa pun guru nuju monitor tangtos nage bareng rekan-rekan nu sanesna Abuya Jumbo aturan tong nyengir wae katanya. Sing dilewekan sambal ke kuringnya. Lada sok aya saha deui coba? Cung Kasarung. Cueng Kasarung. Mohon. Kumaha cenah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakul kejo Edun. Edun pasti Eta mah Edun pisan. Tebing nyewa bintang tamu nage. Mohon. Bintang Mana-mana. Terus tadi cenah Mang Oteng kabarna sae hoer lah saya hoer da bayit saenya ieu menang pisan di kacamatan lagi ieu mah improt acana ge menit 8 inci 8 mili mohon andal kacamata menang manggi di kolong kuring ya dipakai lumayan lah. Atur nuhun Kang Cueng Kasarung anu parantos gabung dina wengi ieu hatur mangga nu sanesna masih kena di antosnya. Ya sahade cenah ti sapangkeun Kang Cueng. Kang Odon Prima Yoga. Hadir Cigobang atos. Hadir. Oh, sigana aya muludan meureun kana hadir nya. Mohon nyimak teh peranti sare. Sama. Sama. Ai nyimak mah nu paranti ieu tadi sesengitan teh nya banyak. Minyak. Nasi. Atur nuhun Kang Odon Prima Yoga nu aya di Cigobang sareng Kang Udin Dukul ge haturannya. Mudah-mudahan sing tiasa kahibur bae Abah Haji sareng rekan-rekan di Kulawargi Nurul Hikmah.
Sok sate acana urang kakawih di aoskeun deui saha eta teh bah? Aya saha deui? Atos. Atos. Teu aya deui? Oh teu aya deui teh acan dongkap deui kan. Acan dongkap deui atuh begituna. Cenah ketak-ketik. Kumargi wengi ieu teh urang dina raraga meeling kana hari ibu. Atuh kikituna mangga urang dangukeun we hiji kawih anu aya berkaitanana kangge ibu nya. Teu mudah-mudahan kawih ieu sing tiasa ngemutkeun ka diri urang sebatas mana perhatian dan kecintaan kecintaan kita kepada seorang ibu nya. Mangga mangrupikeun kawih anu pamungka kawih nu munggaran tangtosna oge mudah-mudahan sing tiasa ngahibur kangge sadayana bae. Mangga keramat. Biasa aki keramat. Lagu buhun. Oh, asugan teh ini nu nembang teh. Ini mah panderi. Aki atuh nyanyinya. Iya sok cenah. Karamat. Anu naon? Jempol. Jempol. Kan jempol. Kene jempolna mah tong dibejakeun. Kono ki. Kende sing jereret kitu jempolna halibernya. Heeh. Aya teh itu daratang. Heeh sok. Tah. Wahyudi. Kende heula gampang urang kana kawih heula. Sok. Keun titah nungguan nya. Sugan ka dieu beri mawa kopi gitu. Gitu. Mohon mangga baraya. Sate acana urang dilajengkeun kana ngaos komentar anu sanesna. Ieu urang kana kawih heuji kawih heula nya. Kawih ieu mangrupikeun kawih anu munggaran tangtosna oge dihususkeun kangge baraya sadaya bae nya. Mudah-mudahan kawih ieu sing janten pangemut-ngemut urang kangge Ibu Rama. Mangga selamat baris ngahibur baraya sadaya. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingnya dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangi tanpa ada batasnya. Terong kopek, terong kopek. Sebuah seputi eta mah. terong kopek Aki eta ngene. Sebut tuh. terong kopek. Sugan teh ini teh inget ka terong kopek. Ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bilakah sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Asik. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Enek Sok digarawan lagi. Digarawan sini nanya. ini kernaon nih?
gergacai sih kan nama. Aduh, aing eta nih sia. Aing barudak ningalikeun dini. Ini aduh nih jadi kenyataan. Asik. Iya. Goyang buat semuanya. Ridho ilahi karena ridhonya. Murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai Indonesia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Satu-satunya gitu, yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Aduh, atur nuhun. Kasadayana. Bayayan ti Manung parantos nyumbangkeun suanten emasnanya. Mun karamat baraya, pamudah-mudahan kawih tadi sing tiasa ngemutkeun ka diri urangnya. Kapungkura penyanyi teteh si Abah teh. Penyanyi organ sanes. Penyanyi ubruk sanes. Oh. Sok dipanggil ya mun kadu bagor geuningan. Sugan teh nyanyi dinu tahlilan geuring. Mohon kangge Ma Yeyen sareng Abah Yayan kawih tadi sing tiasa ngimutkeun ka urang tangtosna oge nya ya. Yang ternyata ridona indung teh mangrupikeun ridho ti pangeran. Mohon. Atuh sabalikna murkana indung bakal jadi murkana pangeran. Tah gitu. Nah, mantap kukituna urang sing kedah elingnya. Mohon. Anu masih keneh ngagaduhan indung bapa sok mangga bagiakeun. Mohon insya Allahnya kalawan karamatna indung bapa hirup urang bakal bagja alam dunya. Gitu. Atuh sabalikna barayanya. Mudah-mudahan orang sadayana sing dijauhkeun tina sifat-sifat murka kana jeung bapa. Mohon. Mangga baraya masih keneh di sarangan sim kuring tangtosna oge nu mancen gawe. Aya Kang Arkam, oge aya Abah Yeyan sareng Mak Yeyen masih keneh satia ngajemantara. Nun satu dia bakul kejo jalmi pagumbruk-gumbruk. Alhamdulillah darah rongkap. Mohon maturan urang ngajemantara dina wengi ieu teh nya. Bari promosi ongko abi teh ka dieu teh. Itu promosi naon di samping urang teh sareng ngahibur ge marajian ge biasa nyakunya. Oh marajian jalmi. Sanes. Marajian bagong. Bila aya domba kebo gitu anu susah lahiran tiasa ku abah jeung emak. Oh dipencet, diurut, dudut, bawa dikolotkeun di anan ieu si abah. Aduh, atuyan baraya sadaya mohonnya. Mangga anu masih pada yang ngiringan Jambung Tumalapung masih keneh aya waktu gedang langkung 24 juta menit deui sasarengan urang di jamantaranya. Nah, tuku kituna mangga urang diaoskeun deui nu parantos lebet dina wengi ieu. Tong hilap atau di share-nya mohon dibagikan di like tangtosna oge nya. Mangga aya saha deui urang diaoskeun ti sapengkeureunana tadi teh. Tah mangga diaoskeun deui bah aya saha nu parantos lebet bah.
Sok abah digawe heula wayahna wengi kieu mah nya. Sim kuring nu santai gitu. Abah hayang leueut teh. Hayang leueut, tah ieu nu aya heula sok. Ya cai jampe bah. Cai jampe kangge masihan katenangan. Mohon. Ieu cai nu tadi teh Abah. Mohon. Cai ti Amil. Tikoro Abah asa anu melag. Sok nginum heula. Sok diaoskeun heula atuh nya. Sok diaoskeun heula. Akang Wahyudi. Akang Wahyudi. Aya Akang Wahyudi. Mohon naon cenah saurna? Request mawar bodas. Mawar bodas. Kangge maung. Kangge maung. Nah, oke. Eleh we, meong. Akang eta. Mohon maung teh sigana paribasa teh teh Bah. Teruntuk seseorang mungkin gitunya dengan landihan si maung. Mohon. Sok aya sade Bah. Lajengkeun Akang Wahyudi. Wang Yudi aya saha deui? Calon ibu dan calon bu nyai. Pondok Nurul Hikmah. Pondok Nurul Hikmah. Seuri. Nu lagi bacakeun atuh ki ari hehehe nama. Aki hilap. Ada nuhun kangge Kang Wahyudi. Iya orang Solo ada teh Bah. Tebih nya ki Solo alhamdulillah. Alasan anjeunna orang Solo ngan ayeuna linggih di Tegalurung. Itu nuju icalannya. Pemudah-mudahan we sing dipasihan kalancaran Kang Wahyudi. Amin. Kang Wahyudi. Tong hilap pincukeun candakan Dari Jawa ke Sunda. Jawanya Solo. Jawa Solo. Kalau datang ke Sunda ya bukan Solo. Jadi salah. Lamun cek orang Sunda nak kadal, lamun cek orang Jawa ya kodol. Dol maning bae. Sok mangga dilanjut saat itu sapangkeun Kang Wahyudi. Kang Ade Depong. Kang Ade Deplong. Depong. Kang Ade Depong. Kang Ade Depong. Mohon kumaha cenah Pak? Salam kenal dari Cilamaya. Cilamaya hadir, atur nuhun. Hadir, alhamdulillah. Cilamaya di mana atuh Kang Ade? Salam Kang kenul. Ade. Cilamayana palih mana Kang Ade? Salam kenul maning saking kula sing mancen gawe. Kaleresan di Cilamaya udah ada pen bakul gajo. Aya Mbah Anomnya. Mbah Anom mangrupikeun bos daging di pasar Cilamaya aturannya. Nya. Mangga Kang Ade ti sapanggeureuna Kang Ade Deplong aya saha deui nu di Cilamaya. Dilanjut deui Bah. Abeng. Abeng Ahmad. Abeng Ahmad. Di mana Abeng Ahmad teh? Nu palih kulon. Palih kulon. Woi, aya saha? Dede Awang. Dede Awang. Ini paling mana teh ya? Mana Dede Awang di sini mah ya? Di dia mah aya Dede Awang. Ya, Dede Awang tuh ini mah. Ini mah Dede Ambroji. Aya Abah Yayan sana. Abah Yayan cenah Dede Awangna nuju sarangon domba. Yeyen. Nyenyen. Neng Yeyen istrina. Nyenyen. Abah Yayan. Abah Yayan gitu. Naon cenah? Kang Upe. Kang Upe. Anu mana Kang Upe? Anu ngagaduhan. Counter HP teh ya. Counter HP teh. Mohon. Kuat merdu suara Dede Awang. Sok lalawor. Bejakeun. Dede Awang nu mana teh? Dede. Aya Dede Awang itu semua. Aya ge Abah Yayan sareng Abah Yayan. Neng Yayan nya cinta. Berarti Kang Upe teh nyahoeun nya. Teu apaleun Kang Upe. Aduh, berarti tadi suantana Abah Yayan teh ternyata bisa menggebrak dunia. Keesukan orang diasupkeun ka dapur tenang. Dapur listrik. Bapakeun gaji Upi. Ya sadi coba Bah, sapangeurana Kang Upe. Kang Restu.
Kang Restu. Kang Restu, aduh, eta komandan sim kuring nya. Siap, gerak. Komandan kuring nu aya di 86 ditunggu. Oh, nu aya di alang-alang lanang. Aturan kangge Kang Restu sareng Balad Budianto oge wilujeng bengi. Syukurlah upami tos monitor deui mah nya. Atur nuhun partisipasina. Ti sapangkeunana Kang Restu aya saha Kang? Eta Abah. Aya saha Abah? Kang Aya Lini. Kang Acut. Orang mana cenah Abah? Kok Teh Yayen. Apa tahu ge. Sok peringetian Teh Yayen nu macana kitu. Abah ngopi heula sok dileueut heula Abah. Sok Abah Bang heulakeun Kang Acut bagian ini. Keun tong dibuka tutup nama. Ulah me awet. Heeh. Kira cai amil eta. Sok telagu jeung ko etana cangkangna. Ieu ti Kang Acut, jenis Kang Acut ya, Mama Sintung. Mama Sintung, kumaha cenah ge teh? Aya indung, aya surga. Iya. Aya bapa, aya dunya. Doa indung jadi jimat. Doa bapa jadi jampe. Tah, kitu geuningnya. Mantak kudu nurut kana jadi indung bapa teh. Mun karamat eta merupakan karamat di alam dunia teh indung bapa Kang. Pikeun lengkah, pikeun tandang. Adengekeun kebahagiaan. Laku lampah nu utama. Nyebarkeun asih ka sasama. Noleng nang. Tingkah pola sing merenah. Sangkan manggih kamulyaan. Terus kajembaran kamulyaan jeung kasa rahayuan. Tuh geuning karahayuannya. Indung tunggul rahayu. Wilujeng dinten ibu saura teh. Bakul kejo jos mak jos mantap. Geuning suara toke eta mah. Hah? Suara Eta toke. ini mana kitu teuing sorana. Aduh. Kagencet sih kan nama Bah. Alasan aya anak lenci ya. Eta naon sih eta? Hayang dipuisikeun deui rek weh, aya deui. Lain pantun. Lain, aduh Gusti. Kang Acut urang balikan deui. Saurang balikan deui puisi ti Kang Acut meureun kitu nya. Kumaha cenah puisi? Aya indung, aya surga. Aya bapa, aya dunya. Doa indung jadi jimat, doa bapa jadi jampe. Pikeun lengkap, pikeun tandang. Ngadoakeun kebahagiaan. Laku lampah nu utama. Nyebarkeun asih ka sasama. Tingkah pola sing merenah. Sanggan manggih kamulyaan. Kajembaran kawaluyaan jeung kaharayuan hirup. Indung tunggul rahayu wilujeng dinten ibu. Kitu meureun maksad nama. Eta abi mah lamun kitu teh biah parah sih ki eta bayaranana. Aduh, seueur. Seurnya kana 2,5 juta biasa. Kuli ari meureunan. Aduh, ini mana? Muhun eta mangrupikeun hiji gerentes tangtosna oge ti Kang Acut. Ditujukeun kangge Ibu Rama nya. Mudah-mudahan sing janten hiji wasilah kangge nampi keberkahanannya. Di sapangkeurana teh aya Kang Abi Pati. Kang Abi Pati. Abi Pati. Di mana cenah eta teh mak? Pak Abi Pati di mana nya teh disebatkeun? Coba disalusur heula atuh. Disalusur heula teh mah. Oh Abi Pati. Gitu. Tenganan. Aturan Kang Abi Pati teh ganti di wae tudahanan arananya. Di bisa. Parudi nyuhunkeun kawihna cenah ge. Kapalangnya keun ke urang digoengkeun. Panginten nuju beriung siga namanya Kang Abi Pati sareng Parudi oge Kang Otib. Oge anu sanesna komunitas Sumur Gede nya.
teu aya minak sambil jinggo. ngantos meureun urang Sigana geunah mun jinggona di sarolokeun mah ya. sigana mah. Ieu kopi kaleresan can anu mayar deh. Ayeuna mah beda geuningan rada kieu Kang. Ada kieu. Kamari mah hideung. Tah ieu cai teh kocomberan. Sesa hujan kamari teh. Masih aya nu lebat deui. Sok ki awas ki. Aya saha deui nya? Mana? Oh, handapna. Sok diaoskeun heula. Kang Nasrudin Anasrudi. Nasrudin Anasrudi. Kumaha cenah ge eta bah? Kang Oteng. Ieu aya. Salam atuh. Sok mangga, salam sajok, salam Cina, sakadong-dong salam, sok. Kumaha cenah? Nitip salam kanggo guru-guru Al Al-Kausar. Oh, guru-guru Al-Kausar mohon. Cilamaya. Kangge saha? Mohon. Tetap sabar di masa pandemi, nu penting emak ngejo. Nah, gitu. Berarti ieu teh unek-unek ya. Ya. Kajengkel ieu can cairan sigana. Ada. Atur nuhun. Mak, tos masih anu ngejo. Atur nuhun kangge Kang Nasrudin Anasrudi, oge Abi Patihnya nuju beriung dina wengi ieu haturan. Mangga aya saha deui masih kene aya keneh teu? Teu acan dongkap deui. Teu acan dongkap deui, mohon sok. Sok mangga diantos. Ka mana? Sok basing Aki arek nyanyi menyonyo, Aki arek menyonyo. Menenen apa? Aduh teh. Nenena nini entos ieu Lahir. Karahaan. Teu beda ieu tudaanan beruluk murag. Mohon mangga setacana urang dilajeng deui. Aya di Aya saha? Nongtot deui. Nongtot Sok da dipetot. Besi ngeropot manten. Aya saha bah? Akang Surbani Wandi. Kang Sorbani Wandi. Tah ieu mangrupikeun komandan Tegalurung Info nya nu aya di Tegalurung tangtosna oge. Tur nuhun kangge Kang Sorbani Wandi nu parantos ngiring jabung tumalapung di dawengi ieu. Naon cenah saurna teh Ki? Salam Kang. Salam dulur kanggo wong Tegalurung kabeh. Kanggo sedulur Tegalurung kabeh mudah-mudahan pada waras nggih. Iya, amin. Ulah runtang duduluran najan beda pilihan. Oh iya. Ti grup. Ti grup Tegalurung Info. Ya. Iya. Mohon tah gitu kaleresan Tegalurung oge Manggung Jaya oge anu sanesna baris diayakeun hiji pesta demokrasi enggoning tina nangtukeun hiji pamimpin desana nya. Ulah runtag duduluran panginten najan urang beda pilihan penting orang tetap sauyunan pingkeun ngabangun pangbangunan di desana sewang-sewangan. Saking satia kasalaki atau akang benar bisa ya oge dideretkeun perahna. Sok mangga diantos anu sanesna nya anu masih bade ngiringan ieu mana ieu geuning ngaleungit kieu geuninganan Mohon. Mangga baraya sadaya urang diaoskeun deui sateacana kana kawih ya aya Kang Asyikori. Asyikori Putra Mandala. Asa wawuh cenah sigana nya. Aduh, nontonnya. Tukang kitu atuh Ki. Atur nuhun Kang Ki Caed. Nu aya ti palikalernya. Mudah-mudahan sing tiasa kahibur bae. Insyaallah wawuh lah. Wawuh terus di barukaan mah. Kayak katempo jenisna ngajirim kayak gitu. Mangga baraya sadaya satacana ngaoskeun nu sanesna sambil ngantos kitu urang kana kawih heula.
Kawi kadua mangrupakeun ieu kawi kangge masih berbau ibu pokokna malahnya. Mohon sok mangga urang didangukeun sasarengan mudah-mudahan kawi ieu sing tiasa ngarencangan nuju damel atanapi nuju istirahat dina wengi ieu. Nuju teu damang mudah-mudahan sing enggal damang kau berikan tak mampu ku membalas ibu, oh ibu. Susut rada disusutan. Susutan nih celina nih. Ini nih bokalek nih. Aduh. Keluar China geuning dinu ceuli eta. Ini maneh kelek eta. Aduh susuna kuat ka mana-mana. Kudu dikitukeun ka anak durka mana. Anak durhamin. Bun, ibu rela berjalan kaki beberapa kilometer demi untuk anak tercinta ya. Mohon sok aya paripaos geuninganannya seorang ibu mampu merawat 10 anaknya, tetapi 10 anak belum tentu mampu merawat seorang ibunya. Ini merupakan paribasa yang memang sudah tidak asing dan sering ataupun memang sudah banyak kejadian yang seperti itu ya. Dan untuk itu marilah kita bahagiakan kedua orang tua kita selagi ada di alam dunia ini ya. Untuk yang sudah tiada mari kita doakan bersama-sama. Semoga mendapatkan surganya Allah tentunya. Amin ya Allah. Mohon ibu pokoknya lamun geus berkaitan karena ibu kayaknya kita itu tidak bisa apa ya, kayaknya kita tuh merasa bukan siapa-siapa lah ya. Iya. Kalau sudah dengan ibu itu ya memang sudah seperti itu lah. Ya pokoknya mah nolok tok lah. Promosi komisi ya sih ya. Mohon mana atunya anu mana Kang? Oh ini iya. Mohon baraya sadaya sambil ngantosan nu sanesna mangga urang diaoskeun wae nu parantos lebet tangtosna oge. Nu parantos ngiringan nimbrung dina acarana ngawadang kalaresan harina hari ibunya. Mohon aya Kang Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kang Didi salam kenal ti Cilamaya Kang Haikal Pro Marketing Perumahan Grand Cilamaya nu minat perum ka abdinya. Mohon Kang Didi mangrupakeun naon atuh ieu teh nya marketingnya. Karena anu enggal ieu teh nya. Mangga kangge wargi-wargi ti sabudureun Cilamaya, Karawang oge anu tebihna boh pilih milarian perumahan tiasa bae sumping ka Grand Cilamaya atanapi tiasa ngalangkungan Kang Didi tangtosna oge nya. Dina Facebookna namina Kang Didi. Turun kangge Kang Didi nu parantos ngiring promosi perumahan Grand Cilamaya anu enggalnya. Mohon mangga kanu sanesna nu bade milarian perumahan sok masih keneh seueurnya. Maka urang dilajeng deui ti sapangkeureunana Kang Didi aya Kang Otip Aditya Munawar. Sakantenan atuh salam ka komunitas Jiwa Tangguh se-Indonesia. Mohon salam Jiwa Tangguh dari Sumur Gede. Semangat. Semangat. Nah, iya Kang Otip nya turun nuju Kempel siga nama ieu teh sareng Kang Ustad Wawan oge Pak Rudi gitu. Nuju ngarorongtot cik namanya. Mohon nuju berdapok sambil ngadu bako. Mangga aya deui aya deui mangga urang diaoskeun deui nya. Sok mangga diaoskeun deui. Ku saha? Ku aos ki. Abah ku sa, ku emak apa?
Ku nini apa ku abah? Sok ku nini abahnya sarua wae lah sok barengan sugan. Aduh, teuingan pakai trok buuk eta teh. Aya ti Kang Khotib Aditya Muawar. Pan tadi mah atos Atos musim eta kuring. mah. Handap Pangkerana moal aya Kang Didi. geus eta ge kukuring. Kang Acut deui. Tah, Kang Acut nongtot teh. Sok kumaha cenah ge eta teh, Mak? Hayangkeun tah Naon? Teh Yeyen nya cenah. Sok kumaha cenah? Di pantun apa di naon ieu? Pan di dinya ge minta dihaleuangkeun. Haleuangkeun. Kumaha cenah ngahaleuangna? Abayan di bakul kejo. Cang-cang naka pabrik Cina. Ayayan kuat hejo. Hanjakal teu di calana. Ilok bah. Teu di calana cenah. Emang tara nya. Ganti saha eta? Mohon. Di ieu di Mama Sintung. Abah Abah Yayan ngangge. mah tara di calana. Calana teu. Tara Di riba. Kan ngangge. Jadi lamun di calana mah sok melang pendak jeung domba cenah. Oh gitu. Daki mah cenah lamun keur kieu sok nangtung cenah domba mundur. Tah eta. Gitu, da lain salah aki cenah. Kantun di pasihan nyiru we di bolongannya. Mo sok aya saha deui cenah teh sapanggereunana Kang Acut. Cacan deui geuningan teh dongkap. Ya di dieu mah nya. Aya coba. Mohon teh sapanggereun Kang Acut. Aya Kang Rizky M. Kang Rizky M TJM official hadir, tolong dibantu ya. Oke. TJM official. Di mana atuh ieu teh Kang nya? Tur nuhun kangge Kang Rizky M. Oge teh sapanggereun Kang Rizky aya deui nu parantos lebet. Nyaeta aya saha sok bagian Abah. Sok Abah aos. Di sapanggereun Kang Rizky M. Lainnya mana kos ieu teh nanti sasi teh Dedi Dores teh gomblo kos gomblo. Aduh teuingan kuring Abah sana. kuatro was Tuh asa abah ngagedebeg. aya saha cenah Bah? Kang Eyang Birul Akbar. Wes. Kang Eyang Eyang. alhamdulillah nongol Eyang. Naon cenah Kang Eyang teh di dinya Bah? Nu jalmina nu mana teh Oh. abah karek terang ya. Anu jangkung. Oh anu ngangge motor ieu nyalira wae. Oh, eta geuning ini mana apa? Oh bebene kapun hormat teh. Selingkuhan ini sih ya. Hanya abah. Aduh. Kang Eyang Birul Akbar. Mohon kumaha cenah ge Bah? Iya. Naon? Eueuh. Eueuh. Oh. Heula nu di manggung ieu mah yeuh Kumaha ieu? biasa di warung Beh Emun. Oh Bah Mun. Beh Emun. Heeh. Ari ieu nu Anu mana? ngetik na kukumaha. Kukumahaan sih urang manikeun la lieur. Lieur biasana sok di kakal waru Eyang na adu warung. Ada Eyang nuju di Abah manggung. lieur siga Abah Yayan namanya. ieu Akang Eyang Birul Akbar. Mohon atur nuhun Kang Eyang parantos ngiringan jabung tumalapung tangtos naoge dina wengi ieu nya. Kumaha deui aya keneh lebet teh? Aya keneh teu Teu aya geun heula urang antosan. sok didinya mager. Kage aya deui atuh nya. Mangga diantos nu ketak-ketikna can lalebet meureunannya. Sigana mah nuju ngadaplok mun ieu teh mah. Mohon sigana mah. Keun heula antep urang didodoho nya. Urang nepi ka subuh lah. Ketika subuh anu masyaran langsung lagi. Nungtung aya nu nonton mah terus jangger. Dar pokona mah. Mohon. Ulah ge di kaanginan, ulah ndra kahujanan kitu nya. Mohon. Mangga baraya nu bade masih kena diantos tangtosna oge nya. Nu bade ngiringan gitu. Sambil ngantosan urang kana kawih heula Kang. Mohon. Kadulur-dulur teteh aya di Eta. Garut.
Ya orang Garut, Sukabumi teh acan lalebet sigananya. Lalebet Bandung ranca ekekna. Ranca ekek orang Sidoarjo gitu nya. Mangga. Sok. Urang kana kawih heula ya. Mangga. Dupi kawihna naon atuh? Entong. Main bola eta. Sok hayang kawin naon deui cenah ge cek si Aki. Penting mah asal bebek dibere nojer penting. Tek sekap 2 rit. Nah, malam terakhir cenah aduh dengan bari duet berduet. Sok berduel cenahnya. Ayo ini orang ngawi we ke sukan mah moal ditanyanyi ku kuring mah. Kita ngasak gitu kan mah. Ngasak dia ge langsung ngasak we Ki. Tah. Ketambah-nambah ongkos balik. Malam terakhir duet maut tang tos naoge si Aki jeung si Nini. Kumaha? Buat aya baraha ieu deui ni. Asageun teh. 2 karungan mah aya kenging alhamdulillah. Oh. Urang di mah balalageun ngasagog kan. Namun teteh ngasak besok di pasihan aya nu 2 cetok, 3 cetok gini kan. Tah, ayo geura nyanyi. Sok. Sini nih jeung si Ake. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Ini nih eta menang nih. Aing nyawer juga nama ge. Encan. Nangtung yo. Aku akan pergi lama kembali. Asik. Harapkan agar engkau sabar menanti. Kawan, aku akan sabar menantimu. Bapak tukur gitu aing. Selamat jalan dan sampai berjumpa lagi. Kita akan berpisah. Tentu hari-hari kan jadi sunyi. Esok kita akan berpisah. Tentu hati akan rindu sekali. Makin lama kita berpisah. Very good. Semakin mesra saat berjumpa. Malam ini malam bahagia. Untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Jumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Asik. Yo, digoyang buat pasukan jogetnya. Samping kiri, samping kanan, samping depan, samping kebak. Pesat dengan dia.
Seakan-akan ku ragu untuk melepaskan kepergian kasih. Mengapa hatiku berkata-kata seakan-akan ku berisi bahwa kita tidak akan berjumpa lagi. Niatku hanya untuk kembali, Balik ke Jawa. tak berpisah untuk berjumpa lagi, kecuali bila Tuhan menghendaki. Tentu saja kita harus rela hati karena kehendaknya itu yang terjadi. Malam ini berakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Seakan-akan ku ragu untuk melepaskan kepergian kasih. Mengapa hatiku berkata-kata seakan-akan berbisi bahwa kita tidak akan. Itu hanya untuk kembali, kita berpisah untuk berjumpa lagi, kecuali bila Tuhan menghendaki. Saja kita harus rela hati karena kehendaknya itu yang terjadi. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk menjualkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Terima gaji. Gajina can cair kene. wae. Mohon aduh teh pertemuan barayanya mohon. Agung ngisahkeun pertemuan si Aki jeung si Nini di paruntahan gitu. Aduh teh. Mohon masih di sarangan sim kuring oge aya Nini Yayen, Aki Yayan, Kang Arka oge nya.
Waktu orang keur ngoranya. Mama Sintung oge masih aya satia tangtosna dina wengi ieu nya. Mangga kangge baraya nu sanesna anu masih keneh gabung sareng sim kuring anu pada ngiringan ya masih keneh diantos partisipasina. Ke orang diaoskeun deui anu parantos lebet tangtosna oge nya. Nini eta udud aki nini. Aduh ini kuat reungit atuh ya teh. Aki isi nini. Ya sadeu ya Ki, coba diaoskeun deui kita. Mangga. Disa panggeureuna Kang Eyang Birul Akbar nya. Sok mangga mohon sok diaoskeun aya saha di dinya. Tah panginten Aki Bising Wano kitu nya. Sok aya saha Ki? Aya saha ti sapenggereunana? Incuna Bah Apong. Oh, Bunda De Aska. Bunda De Aska. Rerencangan abdi eta teh, rerencangan teteh. Alhamdulillah dongkap teteh Ila. Sigana di Karawang apa di dieu nya teh Ila teh ayeuna teh. Coba tanyakeun atuh. Teteh di Karawang apa di dieu? Ini akan jadi tengan. Jadi berdebar asmara si Akinya. Cemburu. Sok kumaha cenah Ki diaosi laki. Coba bebeb blok asem palih kulon rada di toel atuh. Bebeb blok asem palih kulon rada di toel. Kitu mo. Bebeb nasaha atuh? Bebeb naon sih Ki? Bebeb urang sok aing eta geus sok ngangon bebeb ka sawah geuninnya. Eta mah tongki. Oh tongki. Agen ini. Sok aya saha Ki teu sapakerenal bundanya De Aska. Akang Eyang Birul Akbar. Kang Eyang Birul Akbar mohon naon cenah. Lagu Kang laguna naon cenah? Emak spesial buat hari emak. Nu kumaha teh atuh lagu emak teh? Mungkin diputer ya Kang Birul. Emak di mana anjeun ayeuna? Yuhei. Sok aya sadi teh sapangeun Kang Eyang Birul Akbar. Sapangeun Kang Birul Akbar. Aya Akang Incuna Bah Apong. Incuna Bah Apong ti Palih Kidul hatur nuhun nya. Hatur nuhun ka Tapi Akang. Oh gitu doang. Mih. Oh mih, mohon hari atos mih. Sakitu. Hari mih panginten urang mada orang Sunda nya. Nya kapungkur. Ambu. Nah, gitu aya mih, aya emak, aya embe. Aya ambu. Ari. Aduh, ini mana eta? Main umba ambu we. Aduh. Teu kaup numpon nu nyo eta nya. Nu nonggerak. Oh, natur nuhun kangge Incuna Bah Apong nu parantos ngiring Jabung Tumalapung dina wengi ieu nya. Ti sapanggereunana aya keneh. Geussan. Atos. Acan dongkap deui Kang. Tacannya, aduh hatur punten baraya sadayanya. Nanging dalah dikumaha geuning ngajomantara urang teh nya di berbenturan kana waktos gitu geuningannya. Atuh kituna hatur punten kangge baraya sadaya waktos parantos teu nyekapan deui tangtosna oge nya. Mohon. Atuh kituna singguring nyuhunkeun dihapunten kangge baraya sadaya bilih aya lucon atanapi tingkah paripola sim kuring ngajomantara kirang geunah merenah nya nyuhunkeun dihapunten nu saageng-ageungna. Gitu. Oge sim kuring selaku pimpinan rombongan tandur di grup RCTI Kang, rombongan cabut tandur Indonesia. Tak gitu simkuring hatur nuhun kaki Yayan sareng Nini Yeyen nu parantos tiasa sumping tiasa nyumponan kana panggulem simkuring tangtosna oge dina wengi ieu nya. Atuh ku kituna mohon mangga sok dileueut gelasna nya. Caina mah ebrokeun. Manuk dudut dina kanyere. Ieu. Udud beki eueuh nu mere. Buset eta hayangna tulanan.
Nuhun Aki ini urang pamit wae tangtosna oge nya. Mudah-mudahan orang sing tiasa pendak deui, sing tiasa sasarangan dengan Jamantara. Atuh dina poe anu dibenten nya. Teu tangtosna ge masih sami di gelombang bakul kejo. Atuh ku kituna saat acana sim kuring pamit undur diri. Sim kuring nyuhunkeun bantosanana kangge baraya sadaya supados tiasa nge-share karena iya acaranya nyuhun dibagikeun kangge nu sanesna gitu. Supados urang tiasa ngajomantara deui kitu nya ge nya. Mohon nya. Tuku kituna sakali deui nyuhunkeun diapunten nu ageng-agengna bila aya kalalepatan atanapi tingkah paripula sim kuring nya. Mangga sim kuring nu mancan gawe aya Kang Arkam, Mama Sintung, oge teh Nini Yeyen, Aki Yayan bade pamit undur diri. Wilujeng wengi, wilujeng hari Ibu tangtosna oge. Sapunere pegat simpai paturahi patepang deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga cak permios. Istri Saleha itu. Ini eta ni. Istri Saleha. Tapi lamun aktif aya di buku mah ini teh larian deui da. Kuat hejo kan ngora teh Brondong. Tusurani. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang eta ini mana keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah, perhiasan terindah. Pakai budak meninggalkan ini di bumi. Aduh, yang seimbang bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Asik. Hanya istri yang salehah yang punya cinta sejati dan akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi.
Keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Lihat keindahan perhiasan dunia, hanya Nini salehah, perhiasan terindah. Nih, tinggalkan aku. Ulah ngaduakan aku ini.